Happy Radio Moal Aya Duana. Wilujeng enjing pandengar setia Happy Radio 170 FM patepang deui sareng abdi Rizkia jeung Salma dina acara ngobrol enjing-enjing tina tabu 8 nepi ka tabu 10. Ayeuna pikeun ngabuka acara ieu kuring bade midangkeun hiji lagu khusus pikeun sobat muda sakalian. Salamet ngaragebkeun.
ieu abdi sareng Rizkia bade ngabawakeun warta-warta ngeunaan gaya hidup. Ngomong-ngomong ngeunaan gaya hidup, COVID-19 di Indonesia teh angka nu kapaparna beuki naek. Ayeuna Happy Radio tos tersambung sareng reporter Yusuf. Mangga ka reporter Yusuf dihaturanan. Hatur nuhun kangge Happy Radio atas ngahubungi abdi. Jadi COVID-19 di Indonesia teh angka nu kapaparna beuki naek. Dina warta nu diposting ku Breaking News kaping 8 Maret tahun 2022 nyaritakeun yen nu kapapar teh nambahan 30 dugi ka 148 kasus. Jadi totalna aya 5.825.000 kasus. Reporter Yusuf ngalaporkeun sakitu nu kapihatur, hatur nuhun. Wih, aya mamen euy. Kukumbah heula panangan adik. Ah, ibu mah hoyong atuh. Nya adik kukumbah heula panangannya. Pan adik ta tadi amongna di bumi teu kaluar bumi. Sanajan di bumi arurang kudu kukumbah panangan supados teu aya penyakit anu nempel oge teu aya anu katuang. Nya siap, Bu. Tah, adik tas kukumbah panangan ayeuna mah. Sok, Mam. Hayu, urang lakukeun gerakan hirup bersih jeung sehat ku cara kukumbah panangan saacan barang tuang. Iklan ieu disponsori ku layanan masyarakat. Hatur nuhun kangge reporter Yusuf anu tos masihan informasi ngeunaan COVID-19. Kusabab kitu, hayu urang sami-sami nerapkeun 3N. Naonnya ki ari 3N teh? 3N nyaeta nu kahiji aya ngumbah panangan, anu kadua nganggo masker, jeung anu terakhir aya ngajaga jarak. Tah, warta ngeunaan gaya hidup dicekapkeun sakieu, salajengna sakumaha biasana abdi bade muka layanan telepon ka sobat muda sadayana anu rek request lagu-lagu hits jeung ngintunkeun salam-salam ka saudara, emak, bapak, rerencangan atawa kabogohna supados semangat ngajalankeun aktivitas dina poe ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha di mana? Sareng Lina di Palihan Bogor. Happy Radio. Moal aya duana. Mangga bade kinten salam kangge saha? Kangge pujaan hati Rama anu di Palihan Indihiang Tasikmalaya. Oh, mohon mangga request laguna tuh teteh bade request lagu naon? Lagu Duriat. Oh, hatur nuhun teteh paratos gabung sareng Happy Radio. Hati anjeun kuring cicing bener-bener teu bisa ngejat dibeungkeun ku tali durian sanajan loba muda datang pating kuring nyangan lawang pating kaletrok lanapan tok ate kurang terpalire durian bisa digantian kurupa durian bisa dilihat ku harta durian bisa diaya-aya durian datangan terkapaksa kau tenjeng hati ini tuh
sehat dibengket utari durian sanajan loba udara datang pating kuriling neangan lawang pating kalatro karena pantok hati tapi kurang ketibangire dunia tak bisa digantian rupa dunia tak bisa dihilian harta dunia tak bisa diaya-aya dunia tak tangan tetap paksa dikodatkan dina hati dituna diguratkan dina rasa dituna dibuka dibaca kurang kuaan dijaga diriksa pindah rasa hemat. Duh sia, haus euy. Haus neng. Yeuh nginum heula sari kacang ijo ti Ultra Jaya. Sari kacang ijo diproduksi secara higienis, teu make bahan pengawet jeung pemanis buatan. Wih, sanajan piwaregen raos oge nya rasana. Pasti atuh neng, sari kacang ijo raos rasana piwaregen jeung nyehatkeun. Abdi ayeuna bade ngabacakeun SMS ti Asep. Assalamualaikum, Abdi Asep bade salam-salam kangge Neng Salsa nu nuju damel di toko Kembang Jaya Ampera. Mundut lagu Mawar Bodas, hatur nuhun. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap kaya pisan ternyuhan sanajan awak rancucu teu paduli ka jeung teuing pajar cenah asa nepi ka tempat anu dituju kalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan teu moal gagal kembang geus aya nu boga ini teh asa horeang kembang ge asa nganyang teu kasawang yang galna pikir kita dina anjing ulah nyeri hati lantaran tacan pasini neangan pipa nyakitin neangan pipa nyakitin tekasawat yang galna tetap pikir kita dina lantaran tacan pasini neangan pipa nyakitin neangan pipa nyakitin jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang
cenah asa nepi ka tempat anu dituju kalongo mawar bodas kembang nu jadi impian sugan teh moal gagal kembang geus aya nu boga ini teh asa horeang kembang ge asa nganyang teu kasawang pianggalna teu kapikir kita dina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasini neangan pipa nyakiteun neangan pipa nyakiteun teu kasawat pianggalna teu kapikir ti tadina anjeun ulah nyeri hate lantaran tacan pasini neangan pipa nyakiteun neangan pipa nyakiteun. Salajengna abi bade macakeun SMS ti Akmal. Assalamualaikum, abdi Akmal salam-salam kangge teteh penyiar nu gareulis teras kangge rerencangan abdi nu nuju nyiar elmu di Unsil Tasikmalaya. Mundut lagu hayang keukeuh. Hatur nuhun. hate kuring kakalayangan kahayang tekahonta manehna kawin jeung batur hate anu kerik cerik-cerik kunalangsa durian bageut kahayang teu ngalamun teu paruku nyunggu randan. Ngabelaan nganyuk ngahutang mahugi hayang kapake lindek-lindek japati rek dicium mahararese usaha anu can hasil kaburu beakeun
modalna rek ngalamar teu boga duit. Kuring ngoleang manehna ka bandang batur, cinta nu kapakan hate kuring kakalayangan, kahayang teu kahonta manehna kawinjeun batur, hate anu peuri ceurik-ceurik kunalangsa durian pageuh kahayang kekeh ngalamun teu paruku nunggu randana. Kuring ngoleang manehna ka bandang batur, cinta nu kapakan hate kuring kakalayangan, kahayang teu kahonta manehna kawinjeun batur, hate anu peuri ceurik-ceurik kunalangsa durian pageuh kahayang kekeh ngalamun teu paruku nunggu ranggana. Sobat muda sadayana, teka rasa abdi geus ngudara nepi ka tabu 10. Kumargi kitu kanggo samantawis acara ieu abdi bade midangkeun hiji lagu pamungkas pikeun sobat muda. Kapayun urang sambung deui isukan sareng abdi Rizky Fitri sekar kalih jeung salama-salamah dina waktos nu sami jeung acara nu sami. Tetep semangat, selamat beraktivitas, hatur nuhun. Dina hamparan sajadah abdi sujud pasrah, diri mula mokot ku dosa yang akeun sadaya-daya. Dina hamparan sajadah abdi